Sia teh moal manggih gubernur model kieu. Ngeus mere rupa-rupa gelar ka aing, gubernur konten. Bener teu? Bae jadi gubernur konten. Kembae lumayan, boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu ngulikeun ka batur. Sabab harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jeung influencer, jeung bajer, jeung konsultan ku aing dipake ngabangun imah maici. Bener tak? Bener tak? Dipake ngabiayaan ngabangun jalan geuningan can Kang di jalanna tunggu sakedeung deui engke jalan aralus di Jawa Barat. Tapi nu ti heula alus jalan provinsi heula. Ting teh atuh alus. Cicing sia teh penganten-penganten naon rupa-rupa pisan. Heeh. Ya, terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Bener tak? Heeh. Aing teh capek mun jelema mah sia teh. Mangkat jam 5, balik jam 12, isukan kudu mangkat deui, balik deui. Aing kuat geus kieu we. Sare aing na mobil mantang di mobil aing mau bantal, mau kasur, mau sikat gigi. Lumayan lamun aya imah randa pan tinggal eureun aing. Kunaon di imah randa eureun? Eureunan imah randa bising eta randa teu boga